Garut. Waktu sinarang tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yes. Bapak-bapak, ibu-ibu, wargi-wargi sadayana, keluarga besar Paguyuban Mitra Sunda Patale Asih Perawan. Mugi urang sadayana dipasihan kesehatan, keselamatan. Mugi dipasihan keberkahan. Atur dina silaturahmi urang sadayana dina paguyuban langkung majang. Dari nanti silaturahmi langkung kiat deui. Mangga baraya-baraya urang anu teu acan setet hadir panginten anu teu acan terang mangga urang korekan urang sunat hiji-hiji. Ieu mah sanes bade ngaguruan sanes urang diskusi, urang bertukar pikiran. Mangga urang ngadamel moto ieu motona teh NKRI harga mati silaturahmi komedi. Bener pas di YouTube kan babi teh. Tapanginten dina perjalanan paguyuban urang di tahun ke tahun nyari salarosna mah da bodina seni, bodina ieu da sadayana ge belajar. Abdi ge tahun 70 genep ka Sumatera. Kemarin ge Rama tugas di anjeunna Kasintel Garuda Hitam di Tanjung Barat Lampung. Janten tahun 70 genep ka Sumatera. Menuju alit, menuju kelas 3 SD. Janten terang seni sunatnya di dia. Mung kapungkur menuju alit di Korente gaduh grup Carung. Di Garut mah terkenal Carung Mangkuat. Bisa dicacamak gitu. Nah, kumargi kabuker raka galuh grup natos palubar di takolan ekol di belajarnya di ortodok gitu kan. Tadi dia kayak gitu. Orang paguyuban di dia hari Sugan Abi kan Abi nyalira kamu di orang Sunda. Dan di PTIP orang Sunda Abi nyalira kamu. Kenal sarang anen, kenal sarang iya. Teras kabumi ketua di KPR, ayah calung lagi rantung, panakol lagi ayah nu gagang arit, gagang bekol, jadi sada sudah, jangan ditakolan ku gagang arit. Teras urang lancang, terus urang meser di. Mudah-mudahan kapayuna ibu-ibu ge coba belajar. Ayeuna belajar mulai belajar ngalaras karena calung teh da lengkap. Laras sorok aya, laras salendro aya, laras pelok aya. Gitu. Jadi laras digum dina calung teh aya. Gitu. Yang kayak kapayuna rezeki urang meser. Urang meser sakit. Nah calung orang tas beblatokan sebagian gabut awina ngarora. Dan kan tina seniwan panginten aya di antara sadar-sadar urang salarosna gaduh talenta, gaduh pengalaman kapungkur, mau pernah diajar sulap, mau pernah diajar naon ya. Oh kira berbagi, orang berbagi.